ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon memang ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdar salasina yauman di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hebat, Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deukeutan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirobak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-cak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India. Ngusrup Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ge ditungtung tanda ditarima tobat meunang Lailatul anu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta nu mantap Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga, di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan. Mumantak Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubunga sorga, dua nadhirun nyingsenan neraka. Sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi diberi tugas basyirau wa nadhira atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira. Dudukeun di jalan sorga ieu. Di jalan neraka ieu Golkar ieu. Begitu dulu. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan bohong Amerika. Kepanjangan sungut bule. Kiai meniru kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua mah hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun palesa badun kulun palesa. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Palu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus.
corong Quran Kiai mah, corong hadis, corong ulama eta Kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan muhae naik Avanza sia. Deurekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunah Avanza. Di akhirat dibeulung naonan gara-gara jadi corong. Gol gas si Amerika deui bah. Teman-teman teu bae ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu keur carita kasimpulan. Dihenteu teh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mungan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyira wa syahida wa mubasysyira wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at'am dahar, dua wasyarab minum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon molor. Sakitu kok perhatikan coba ge. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Montak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasa ngan nya nama. Kadituna aya idkhulu zakar. Bisa eta ibu lulus lah. Nikmatud dunya salasan fa'tu tabang namun qublatun wa idkhulu zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Idkhulu zakar tah ngabebeskeun pana kol tongprong Ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba. Eta jak kitu ti dituna kitu tuh kitu bae. Cek urang Jawa opo iku sia. Boten ngertos ora iso orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa ikut sana? Aduh, masya Allah. Emang orang Jawa mah pikasirian baik. Pikasirian baik ke cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ke istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gideung bae di tadi hareupeun lawang. Sambarkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur iki segana opo iku? Iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana. Berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya, dasar teu nyakola, orang NU teh teu nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya di Indonesia nyebut duhul-duhul teh ke pemajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang itu ngaraji kos kitu ta. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah, hiji dahar, dua minum. Artina to'am teh kadaharan. Timimiti dahar berikut bubuahanana. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiban, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar, gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter. Oh 2 meter. Teu geuna nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jimaah geus. Moal kebal deui. Komo tuh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu memere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta.
Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deket jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hes, aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturan atuh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun bil abdi anillah. Memendak wa idza furida as-shaumu syahran ala wa idzan furida as-shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan. Pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak diperdukeun puasa 30 poe. Lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon memang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam Bapak urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdar salasina yauman di jero beteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deketan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirobak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-sak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusrup Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumatak urang ge kuari 30 poe dibersihan ge ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain
eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Duh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri bunga eta Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil ya katarang abah ya tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo aja SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam teman. Masyaallah karim tuh iyalah hikmahna mengentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak orang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sayana Gusti Allah ngadamel akal begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cak Gusti Allah ya aqlu aqbal akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cak Gusti Allah ya aqlu akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nu pangmulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia dek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha gitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopea dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopea dikasukukeun akalan akalan teh geus kitu ngaranna pemajikan ku urang dihormat pemajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler aya randang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan atuh cicing bae masyaallah sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu akbil ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun buandal teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab Waqalat anana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi ya nafsu
mementak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun geus buang kawalah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di kana neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta waman ana sanjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti ana-ana wanta-anta yo geus digodog 100 tahun masih ana-ana wanta-anta kene bae ieu bangkawara jasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atasana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahannam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantapkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae ana-ana wanta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang teh aku hari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti aya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak pakorot cek nafsu ini abduka wa antar rabbu kaula hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus satu kuari mah kieu bae wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang dalam bonteng suri geus ngalirik we ya nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek ngaharep ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kerek nya atuh tarawih na ge milihannya nu 11 di mana euy tarawih nu 11 di mana? Tuh di basi ditu ieu urang ka ditu lah di mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11 barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Urang kirim Fatihah kedua kali ka Ibu Hajah Quraisy istri Guru Simkuring kamari sabada umrah di bandara Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Fatihah salajengna kanggo almarhum Haji Syukur di Talaga nu maot Jumat kamari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي wajib qisas lamun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka cuman status kafir zimmi dina pembunuhan nu bakal dikenakeun hukum qisas bales pati eta kudu mukafaah syarat kudu akur dina agamana lamun saurang abid agamana Islam abid muslim saurang deui jelema merdeka cuman kafir zimmi talamun aya abid maehan muslim jelema merdeka maehan jelema abid taeta teu kudu dikenakeun hukum qisas eta keur carita antara abid jeung merdeka kuari makieu abid kabantu ku muslim urin turun ku kafir sugan meureun aya persamaan ja abid cuman muslim jelema merdeka cuman kafir mun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka kafir zimmi apakah kenaan ku qisas la qisas baina abdin muslimin wa hurrin zimmi jadi kaunggulan anu terjadi di salah sahiji jelema kasifatan abid ku muslim panjadi terangkat sanajan abid boga kaunggulan muslim ta eta kaunggulan muslim na Islam terhadap abid teu bisa nambalan kana kudu qisas tetep bae lantaran teu sapagodos antara abid jeung jelema merdeka maka teu kudu kakenaan qisas panjang dongengna ya qisas teh tapi hese dilaksanakeun moal bae beureun di urang datang ka urang pararaeh moal dilaksanakeun lima hukum qisas lantaran sakumaha nuku kula dicaritakeun ku urang kasaksian bentuk nagarana lain negara Al-Qur'anul negara Belanda geus atuh teu berjalan hukum Al-Qur'an sanajan pagulituk di kursi DPR kiai nu jadi bupati na kadang-kadang mah atuh kiai gubernur ge aya sababaraha kiai tah eta tetep bae teu berjalan lantaran tetep di jerona aya Kristena bentuk negarana demokrasi jadi hukum dipasrahkeun ka rakyat lamun cak rakyat menang mun cak rakyat ulah atuh salilana hukum teh diombang-ambing ku nafsu
padahal mah urang diciptakan ku Allah geus mere hukum fikihna, hukum tauhidna, hukum politikna, dina fikih hukum ekonomina, budayana kabeh geus aya dina Al-Qur'an diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu make ngan dimuludankeun we Kangjeng Nabi ke dirajabankeun. Malah Muhammadiyah mah geus ngaulah-ulah muludan jeung rajaban. Beuki pareum bae atuh di negara. Geus kajen teuing ieu mah urang pabisa-bisa bae dumadeheus ka Allah jeung tanggung jawab di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid ka dieu cek malaikat. Mane ieu pan ngabunuh moho. Juga ia ente dihukum, ente dibunuh deui. Jia tubungan saha cek Zaid. Ya kula mah siap bae andai kata dibunuh. Kula disidang, aju kula mere duit jaman. Itu masa bodoh malaikat teman. Kula mah hayang aman fid dunya wal akhirah. Wah, ajak malaikat kalau ngomong sia. Pasti jedek nama ke pamarentah ketika bertentangan jeung Al-Qur'anul Karim. Sakitu bae. Di negara demokrasi lamun sepakat mah keun bae negara nama demokrasi, rakyat batu nyieun aturan hukum di DPR supaya dijalankeun hukum qisas. Bisa sebenarnya mah hukum had nu maling potong leungeunna, maling kadua kali potong leungeun kenca, maling katilu kali potong sukuna, maling kaopat kali potong suku kenca, maling deui potong sakieu, maling deui potong sakieu, maling deui jeung ke kos bonteng. Azana nu kos bonteng, azana bangsa DPR, MPR, menteri, sarua leungeunna. Mantang nya nambung ieu hukum undang-undang meunang ti Al-Qur'anul Karim, nyana nu kena. Ieu mah sakadar supaya urang menyadari bahwa kos kitulah hukum Allah. Kumaha lamun aya bapa maehan anak. Nah ieu. Bapa maehan anak, mak maehan anak. Eta kudu dikisos apa henteu? Baheula mah loba dongengna, mak ngulub anak. Kita ada kayak di asupan. Di jalan baheula mangan kos kitu, atuh kuari loba jasa jalan untuk mengarah ke pembunuhan. Aju teu meunang masalah saeutik. Lah ieu mah geus ulah pati di perpanjang teuing ieu mah jeung moal dilaksanakeun ieu lah asal dibaca bae geus lah teu masalah sadajan bae ngopi ge ngaji kieu mah masalah bari ngarokok cek nu di luar atuh geus kami mah eukeul teu kudu dibeja sekadar koleksi hukum urang ngajina sekadar menanggan cara bapak maehan anak taeta dia apa kudu kisos apa henteu atawa bapak maehan incu apa kudu kisos apa henteu cek
dina aturan hukum syara wala biqatsli waladin ayalah kisos wajib kakenaan hukum kisos biqatsli waladin bapa numayahan anak atau anakna anak incu berarti wain sepula sanajan saping asor kahandap terus maehan incu maehan buyut bau eta mete kudu kakenaan ku hukum kisos la yuqadul lil ibni min abihi lantaran darah daging manehnakeun sebab ayana anak disababan ku ayana bapa sebab anak eta ayana disebaban ku bapa jadi bapa sebab anak disebut musabab geus la yakunu sababan fi adamihi atuh teu kudu tabat teu kudu dikisos mantap lamun bapak mau anakna ibadah atuh ngucur bae ka bapana sebab bapak teh jadi sabab ayana anak indung maot anakna ngaji ngucur ka gitu anakna salat ya salat fardu puasa fardu tahajud kabeh ngucur bari teu ngurangan kanu jadi anak ulah disangka babagi ngucur bae gitu sebab ayana anak disababan ku ayana bapa sabab emak takeur carita ganjaran Kercarita ganjaran nikmat jasa urang masantrenkeun anak urang bisa maca Quran kebelah dituna anak urang teh magahan ngaji minimal salatnya narapi ibadahnya narapi komo datang ka istimewa mah salat teh datang ka bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah teh nah bapana ngajopak di jero kuburan indungna ngajopak di jero kuburan gesannya nama ibadah teh tak eta teh ngucur bae anak tahajud usolli sunat tahajud di rakaatain Allahu akbar terus tiis ke jero kuburan Masya Allah nikmat jasa lantaran bapak teh jadi sabab ayanaan nah kan lamun ditanya di akhirat ya jadi sia bisa ibadah teh teh kusabab kusabab bapak abdi naon mantak jadi sababan baheula abah abdi totoker hasil totoker keluar abdi eta Masya Allah komo aja di pasantren mah waduh geus pohara jasa ya Allah ya Rabbi urang mun boga anak 5 hiji di pasantrenkeun jang naon jang deposit amal urang aing amal aing kos kieu salat aing kos kieu haji aing kos kieu cek rarasan aing maja meureun sakieu aing mah ilmu wallahu alam lah ya bayar harapan teti anak ya anakna bisa ibadah atuh bapak jeung indung ngipas di jero kuburan insyaallah pan ngarobrol di alam barzah teh jeung tatanggana cek tatanggana bibi mah ku ngeunaheun teuing eta loba jasa nu ngiriman anak masantren bibi pan guru amat aduh sakola bae anak bae lah jumeun budak rada kena korupsi ya Allah ya Karim Masya Allah
ngenahin jasa urang percaya iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salah shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Ya Allah nu ngucapkeun kangjeng mah la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu kangjeng nu nyarita kepanjangan bahasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di akhir zaman mah bapana yang masantrenkeun anak nambung diantarkeun ku indung bapana can datang ka ieu mah anak geus adi datang ka ieu mah anak keur ngarokok sia-sia teh aju ditanya deh ku anak emang abah di mana heula tangkorak sia meureun mending mun teu nanya heula deui cepetan kula cenah aduh sareudang bapana sial jasa eta hese nikmat jasa lamun urang boga anak urang daek di pasantrenkeun aju betaheun di pasantren ulah waka nyaritakeun bisa ngaji heulanan eta ku niat masantrenkeun ge geus aya dina jalan Allah geus mantep jasa. Komo datang ka bisa baca Quran, komo datang ka bisa ibadah. Waduh, geus teu kudu salat bapana geus cukup. Geus di anak we kiriman we, masyaallah. Ngan hese jasa. Hese jasa. Komo zaman ayeuna. Zaman ayeuna mah atuh geus hese nyaritakeunana informasi melebihi kecepatan cahaya. Geus pokona mah ieu mah zaman teh pakuat-kuat bae geus ka hareupna mah. Ieu kakarak tahun 2012. Wah, ulah diharapkeun tahun berikut bajan berikutna beuki bagus. Ma min zamanin illa ba'dahu syarr. Geus kaditu nama meureunanan zaman incu urang mah zaman incu urang meureun di urang geus hampir cara di Hollywood. Emang mana Hollywood? Di dinya deket Putat Hollywood. Geus weureunan kesempat Putat. Pokona mah ieu mun aki-aki datang ka zaman eta betah. Tah pokona mah. Gusti cak nafsu capi lamun urang ngukur ku iman urang inggis urang buuk kuaring geus ngarundai ping-ping geus diumbar dada geus masyaallah endeu kumaha betah masantrena budak di pasantrenkeun bapana mah hayang ai deudeulean neuleus susu nongtop nu kuat moal kuat mun lain bener-bener tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah matu ngahayukeun bae teu penting menggerak urang. Allah matu pangeran kuku bahagia tuh ayo bae aing mah mere tanaga mere ayo sia nu penting ikhtiar sia ka mana arah. Tah kitunya ye lamun aya bapa ngabunuh anak teu kudu dikisos indung ngabunuh anak teu kudu dikisos lain berarti teu doraka geus disangka wah teu doraka ye lah anak nu itu mah paehan bae ku aing kesel aing ayeuna je teu doraka gan teu wajib kisos lantaran anak teh darah bapa teh mentek teu bisa diaku mun lain anak urang haram ngaku bapak ka lain bapak tuh haram sarua bae mentek ngaku turunan ka lain turunanna tuh haram namun ajam ngaku-ngaku habib disiksa ku Gusti Allah emang kumaha gitu aya urang Pakistan okos habib ngaku-ngaku habib teu kudu ku urang dilaknatna ke ku Allah ge dilaknat engke ge di